Halo guys, kembali lagi bersama saya. Jadi kita tadi lintas di sawah. Kita menang apa? India. Talus guys. Kenapa saya ngalah talus? Karena talus ini bisa dijadikan apa aja. Jadi keripik, goreng biasa, dan dikalua. Diurap juga bisa guys. Dan dianggon poloy. Jadi kita mah akan jadikan poloy aja guys. Apa itu poloy? Poloy nyaeta angen anu bahan dasarna tales jeung tangkalna. Ya guys, kita mulai masak. Sebelum itu dikumbah dulu. Oke guys, kita sekarang udah di dapur emas saya. Ayo kita mulai masak. Bumbu-bumbu pertamanya eta tales jeung tangkalna anu geus nang ngumbah gitu nya, anu geus pokona mah geus eueuh tanehan. Bawang beureum, bawang bodas, bawang daun, jeung cipati guys. Oh ya guys, kalau kita masak ini poloy kudu hati-hati lamun teh engke bisi garata ti koro. Sabab ieu talus mengandung bahan racun. Bukan racun sih, getah. Jadi ya, teksturnya ini sangat kenyal, dan ini aja yang paling ngeunah nama ieuna guys. Apanya ini teh? Dahana. Poloy ini sangat enak dahannya. Lalu kita di sini. Jadi poloy ini bisa dijadikan dengan kejo, jeung lepet, jeung kupat, jeung segala kan. Ini rasanya enak sekali lah pokoknya mah. Tapi mantap aya gatel-gatelan di nati koro teh. Wajar lah. Makasih.